Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana penakri sareng kamarit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu bade nyanak dicaricarios nyaeta Si Palon Jawara di Gunung Nagara ayeuna teh seri ka-7. Kamari dina seri kagenep nyaeta nuju nyarioskeun si Sancamas anu bade males pati ka si Gajah Meta. Dugi kadinya kamari teh mitranya kumaha ieu lajenganana carios Si Palon Jawara ti Gunung Nagara karangan Kang Arit. Supados teu nyangkolong ting kada waktu sumangga urang kawitan bae. Der. Oh. Samemeh indit papatah heula. Geus kitu mah anu saterusna si Sancamas terus indit. Si Sancamas dina lempangna geus tuluak lieu. Bari mawah hate anu ngagedur nafsu lain di kieu. Tujuanana si Sancamas ngan hiji hayang geura nepi ka pagurona si Gajah Meta. Liwat di tengah poe harita si Sancamas geus nepi nyaeta ka pagurona si Gajah Meta. Hari-hari tadi paguron si Gajah Meta keur araya malahan mah si Gajah Meta ge keur aya kabeneran pisan keur ngarumpul. Sadatangna kadinya si Sancamas geus teu loba catur tanpa bukur. Geus teu loba nyarita ini itu. Barang si Sancamas nempo anak buahna si Gajah Meta ngan cileung si Sancamas luncat ka hareupeun anak buah si Gajah Meta. Anu saterusna eta anak buah si Gajah Meta ngan segerok awakna ditewak. Terus eta anak buah si Gajah Meta diangkat ka luhur. Atuh anak buah si Gajah Meta meuni gogorowokan bari tulung-tulungan. Anu saterusna eta anak buah si Gajah Meta dibalangkeun kana panto imah. Pro anto imah harita rebah katinggang ku anak buah si Gajah Meta. Anu saterusna eta anak buah si Gajah Meta gogoakan cangkengna sarebek sirahna lieur ulungleng. Kena anak tihang imah anu sakitu gedena. Atuh sararea meuni colohok bengong si Gajah Meta ge anu keur aya di jero imah gancang keluar. Ari tadi luar geus kasampak si Sancamas anu keur ngajega bari panonna beureum huntuna ka kaot. Barang breh si Gajah Meta nempok ka si Sancamas si Gajah Meta meuni kakerot. Wah, ora kadut. Anaon dari sia, ha? Datang-datang amuk-amukan kawas nu edan. Sia kawasan nu teu eli, ah? Itu cek si Gajah Meta. Abong jalmi nya mitra. Si Gajah Meta teu sadar kana kasalahan salila ieu. Anu kumanehna dipilampak. Manehna teu sadar yen geus ngawut-ngawut paguron si Sancamas.
atau si Sancamas nafsu kita kawadahan. Hei, gajah pengkor, gajah lolong, aing rek nanya, aing rek nanya ka bepengok sia. Daun sababna sia datang kan tempat aing, bari ngaroga hala anak buah aing. Or siang geus ngaruksak paguron aing. Naon maksud jeung tujuanana? Naon salah aing? Naon salah anak buah aing? Itu cek si Sancamas. Itu cek si Sancamas. Atuh dikitukeun Mas si Gajah Mata jempeh heula. Hei, gajah pengkor, gajah lolong. Nah, sia make jempeh, lain ngajablog, konyok. Itu cek si Sancamas. Cakakak, si Gajah Mata seri meninya kakak. Seolah-olah nutupan karena kesalahanana. Wah, orai kadut. Wah, aing datang ke tensia, aing sakadarek nyokot si palon, anu geus digubugu sia. Ngan, usabab sia eueuh nya kapaksa. Anu aya ku aing dihanca, anu ngahalang-halang ku aing diwara. Atuh ngadenge kitu si Sancamas, awakna meni ngeleper bakat ku nafsu anu geus teu kawadahan. Jeung si Sancamas loncat teureut nangayung bangbaraan, maksudna rek ngagedor cukang irung si Gajah Mata. Tapi si Gajah Mata rekat loncat anu lega cileng Gajah Mata leluncatan. Tapi ku si Sancamas jadi antep haus di udang itu nate bari nonjok bari najongkeun suku katuhuna. Sorana tarik tur bangbaraan ngarah kana gado si Gajah Mata, tapi ngan sakila si Gajah Mata narik suku katuhuna katukan. Kajongan si Sancamas ngakeblos. Tapi tekanyahoan bobohan gerakan si Sancamas ayeuna mah leuwih gesit, leuwih hebat. Jauh jeung ti heula tuh. Eungeun kencana nyebrut di handap geus teu misilek deui ngahancak hulu angeun si Gajah Mata. Wah, si Gajah Mata ngagoak. Itu nate bari mundur ka tukang sababara lengkap. Bari kayan awakna semunga hayungkung dinaker kayan kitu. Cileng si Sancamas loncat rarajang deui, maksudna rek ngajejek sirah si Gajah Mata. Tapi si Gajah Mata gancang ngabebetkeun awakna ngagunakeun jurus gajah mandi. Bari kitu teh awak si Gajah Mata gogorentelan dina tanu. Atuh serangan si Sancamas nyamos, harita si Gajah Mata geus pasang deui kuda-kudana. Ngancek pamikir si Gajah Mata, orai kadut dina tingkat pangabisana beda jeung ti heula-heula. Cek pamikir manehna kudu hati-hati sabab karasa da si Gajah Mata ge apaleun kumaha pangabisana si Sancamas. Jadi bisa ngarasakeun dina tingkatan keur waktu ayeuna.
Harita si Sancamas ningali musuhna geus pasang deui kuda-kuda. Cileng si Sancamas loncat. Narajang deui suku katuhuna rek ngajejek dada si Gajah Mata. Tapi si Gajah Mata rekat ngalegotkeun awakna kitu teh bari ngasukeun seranganana. Terep si Gajah Mata lempeng rek ngarah hulu angen si Sancamas. Tapi ku si Sancamas jadi antek eta perep si Gajah Mata dipapag ku perep manehna dina jurus Sancamacok. Euk dua leungeun diadu. Si Gajah Mata ngaguak bari narik leungeunna. Sabab karasa komper tina eta bantrokan dua kekuatan. Karasa ku si Gajah Mata leungeunna nyeksrek tur panas. Jadi antep ku si Sancamas. Kira si Gajah Mata dihanca deui ku perep. Itu nate si Sancamas bari nyiduhan beungeut si Gajah Mata. Akibat mah hebat pisan. Si Gajah Mata ngakuak sirahna asa amburadut bari karasa beungeutna panas lain di dieuna. Antuk nangan bru awak si Gajah Mata rubuh bari awakna geuneuk kakeunaan ku racun si Sancamas. Bener hebat lain di dieuna. Rejet awak si Gajah Mata kerejetan. Anu saterusna si Gajah Mata ngalepaskeun nyawana kekuat nandangan kakuatan si Sancamas. Atuh geus ningali kitu mah. Geus ningali kitu anak buah si Gajah Mata mundur ka tukang. Manehna teu wani ngadeuketan si Sancamas. Sabab lamun manehna wani-wani oh nyerang atawa ngaraponan bisa-bisa manehna cilaka. Geus ningali musuhna ngajabapang bari geus nyawaan mah anleos si Sancamas indit ti dieu. Bari bawah hate anu bungangang bungah lain dikieuna sabab manehna geus bisa malikeun ka nyeri. Geus bisa malikeun ka tegena. Hari-harita murid-muridna si Gajah Mata muru ka guruna. Anu saterusna pada mangku dibawa ka jero imah. Tapi anak buah si Gajah Mata kabeh teu bisa kukumaha, teu bisa nulungan. Komo ningali guruna kaayaan geuneup pikawatireun. Da geus puguh yen guruna geus paragat nyawa atuh anu saterusna si Gajah Mata dikuburkeun. Malahan mah isukna salah sahiji muridna si Gajah Mata langsung bebeja kaki gendeng. Yen si Gajah Mata geus paragat nyawana nyaeta ku si Sancamas. Malahan mah dibejakeun ku muridna si Gajah Mata awakna nepikeun ka geuneuk kumaha we cenah dipacok oray. Igendeng anu menang beja kitu lain dikieu nafsuna. Itu deui si lodaya ancek pamikir Ki Gendeng pasti pangarti si Sancamas geus leuwih luhur tibatan ti heula. Bejayeun si Gajah Mata geus paragat nyawa ngajadikeun kapanasaran keur sakabeh jawara.
beja tina sadepa jadi dua depa, tina dua depa jadi tilu depa. Kitu ari omongan carita jelema mah. Paragatna nyawa si Gajah Mata geus sumebar ka tiap-tiap loksok. Kasut si Wanara geus apaleun geus ngadenge. Jeung ti golongan bodas oge modes si Kacapi Bumi, si Kacapi Sakti, jeung si Pedang Baruntas geus apaleun. Hari-harita si Wanara aya pikiran rek datang ka guruna, nyaeta rek menta ditambahan ilmu pansalila ieu anu kapibanda ilmu kumanehna masih keneh handap jauh pisan. Pan harita ngalawan si Sancamas ge manehna teh geus teu kuat. Oh mau ayeuna ngadenge yen si Sancamas dina tingkat jeung pangabisana leuwih luhur. Biraku cenah si Gajah Mata nepikeun ka paragat nyawa pan lamun nempo ka tukang-tukang. Si Gajah Mata cantang tuh jauh kudu langsung rubuh ku ngaran si Sancamas. Geus tegat bulat kitu mah yen si Wanara rek datang ka guruna. Terus si Wanara lempang nyaeta nuju anu ngaranna Gunung Halimun. Ari guruna si Wanara cicingna salila ieu di Gunung Halimun. Harita guruna si Wanara keur aya, ari mahna guru si Wanara teu dihandap model umum, teu luhureun taneuh we, tapi di luhur tangkal kai. Kana wanci reup-reupan atawa dina wanci magrib harita si Wanara geus nepi ka Gunung Halimun. Harita si Wanara jeung guruna keur ngobrol. Ari ngaran guruna nyaeta guru si Wanara Ki Lutung Hideung. Ki Lutung Hideung teu boga paguron, teu model anu sejen, estuning mandiri. Jeung teu loba murid saperti anu sejenna, anu sejenna muridna nepikeun ka puluhan. Paling saeutik anu sejen mah boga murid teh 10. Tapi Ki Lutung Hideung mah boga murid teh ngan saukur si Wanara wungkul. Itu ge pedah we baheula si Wanara keukeuh hayang diangkat jadi muridna. Sagesna si Wanara nyaritakeun naon anu geus kajadian yen manehna kungsi bobor karahayuan ku si Sancamas. Ki Lutung Hideung lain dikieun nafsuna. Kan ari Ki Lutung Hideung memang rumasa dina nurunkeun ilmu ka si Wanara henteu sapinuhna, teu satengah-tengahna acan. Da pikiran jeung hate manehna ngarasa lebar. Tapi ku sabab si Wanara dina ngomong ka guruna teh ditambahan, dibungbuan, dipapanas. Sanajan eueuh nu ngomong ge ditambahan we pajarkeun teh cenah. Ari ngulik cenah ilmu sato tapi pangabecus eueuh. Eta anu ngajadikeun guruna si Wanara nyaeta Ki Lutung Hideung jadi ngabulae.
anu akhirna Ki Lutung Hideng janji rek nurunkeun sakabeh pangabisa ka si Wanara kabehanana moal aya nu disesakeun rek ditamplokeun we. Pok Ki Lutung Hideng nyarita Wanara ag ai onewek silaing ayeuna rek ditamahan lain rek ditamahan deui sakabeh pangarti dewek rek diturunkeun ngan wayahna wayahna silaing dina narima ilmu maka rada lila ya teh saksanajan silaing geus boda dasar oge sanajan silaing geus kungsi narima ti dewek naon sebabna bakal lila sabab dewek rek sakalian anak nurunkeun ajian halimunan jeung ajian Wanara Kembar tak kitu itu cek Ki Lutung Hideng teu naon atuh Ki gila oge lah ai keur kuring mah teu naon anu penting mah kuring bisa narima eta ilmu rek cek kasarna mah sabulan 2 bulan rek tahunan ge teu naon itu cek si Wanara. Ajeng rek nanya are watakna ajian Wanara Kembar jeung alih halimunan teh keur naon da kuring mah karek apal ari masalah ilmu nu tadi dibejakeun ku Ki Guru mah ngan ari masalah ilmu seperti nu tadi teh halimunan kuring ge ari ngadenge mah ngadenge keur naon-naonna jeung kumaha kahebatanana ajian halimunan jeung Wanara Kembar itu cek si Wanara panasaran manehna hayang apa ani ajian Wanara Kembar amun ku silaing diwatek awak silaing bisa jadi ngalobaan amun silaing menta hayang jadi 30 bisa hayang jadi 100 ge bisa yang lamun ajian halimunan nyatang teu silaing geus nganenge tinu sejen nyata eta mah supaya urang teu katempo ku musuh itu cek si Ki Lutung Hideng. Aduh syukur pisan atuh Ki Guru ari kitu mah syukur pisan bisa-bisa kuring jadi hiji jawara anu moal bisa dielehkeun aduh bisa-bisa kabeh jawara bisa tunduk bisa talu ku kuring nya itu pisan lamun silaing geus mibanda eta 2 ajian kana kituna nangtuna ge silaing bakal hese digerak-gerakeun ku musuh itu cek Ki Lutung Hideng.
atau anu saterusna mimiti peting eta pisan. Si Wanara terus digembleng ku si lutung hidung. Malahan mah si Wanara manehna napaan dua ajian eta salila 40 poe 40 peuting. Ngan cicing didinya nama cukup lila. Sabab selain ti dua ajian jurus-jurus oge terus dibikin ka si Wanara. Atau aya nama sakabeh pangabisa ilutung hideung kaasup ajianana geus kapibanda. Sanggeusna si Wanara beres narima jurus jeung ajian, terus si Wanara pamit rek mulang ka lemburna. Manehna rek ngamimitian makalangan arek naluk-nalukeun sakabeh jago anu aya di tatar Sunda. Dina leumpangna si Wanara bangun anu ngadangge pagandeang, bangun anu senang. Tapi cek pamikir si Wanara moal langsung mulang ka imahna. Tapi manehna rek ngajajal, rek ngadodog ka pagurona si Sancamas. Hiji manehna yang nyobaan pangarti, nomor kaduana manehna hayang nembongkeun ka para jawara yen manehna geus gagah sakti. Si Wanara terus lempang. Kan harita katingali ku si Wanara siga aya anu keur lempang nuju ka jajalaneun anu ditincak ku manehanana. Ai siga ana anu lempang tuh. Saeta jalma. Wah aing mah rek dipegat ah. Ganjeng sogan. Ablegeun duit tah itu cek si Wanara. Itu nate bari nyalingker dina rungkun. Si horeng mitra eta teh anu keur lempang nyata nyimas angin-angin anu geus nepi ka dinya. Harita nyimas angin-angin terus lempang. Barang srog ka palebah panyumputan si Wanara. Cileng aya anu loncat ka hareupeun nyimas angin-angin nyata si Wanara. Atuh nyimas angin-angin rek eureun heula itu nate bari mencrong ka si Wanara. Aya naon kisanak make megat kuring itu cek nyimas angin-angin. Si Wanara cakakak seuri. Komo harita anu dipegat teh hiji awewe anu dina dedeg pangadegna jangkung leutik. Bokna nu panjang tur hideung. Jeung katingali dina keuretan beungeutna eta awewe teh geulis. Cek pamikir si Wanara asa ku kabeneran. Menang milik nomplok pan dihaja-haja mah sayang menang milik nomplok. Nyai gelis. Ulah rewas. Ulah sieun. Ari si Kakang mah lain rek nanaon. Moal nanaon, moal ngaganggu. Si Kakang mah saukur rek nanya ka Nyai. Nyai saha ngaran? Jeung rek ka mana? Bari sosoranganan. Meuni ludeungan. Aduh, saya fotos na mitra.